pantok nu aya di bumi urang sakedik atau napi seueur? Sakedik? Seueur. Cobi lamun ibu keur di jero bumi, ibu lapar nu diteangan pantok naon? Pantok? Dapur. Lamun ibu keur di bumi tuluy ibu teh nyeri patuangan anu dipilari hayang miceun hayang BAB pantok naon? Pantok WC. Lamun urang keur di bumi ngantuk hayang kulem nu diteangan pantok kamar. Bahkan kolot baheula mah mun rek nyimpen beas nyimpen parete boga ruangan khusus. Nyata ngaranna goah teangan pantok goah lamun rek nyimpen beas jeung parete. Lamun rek asup ka ruang tamu teangan pantok ruang tamu. Kitu kira-kira di bumi urang ge setiap pantok teh boga fungsina masing-masing. Sing kinten-kinten ku ece emutan ku bapa sadayana kumaha lamun disapantokkeun. Ibu ayeuna bade kulem sup ka pantok kamar. Ibu ayeuna bade tuang sup ka pantok kamar. Ibu bade miceun BAB sup ka pantok kamar. Ibu bade narima tamu sup ka pantok kamar. Ibu rek lalajo TV sup ka pantok kamar. Bisa moal? Bisa kan rucit. Urang dahar dikereun tai meureun. Leres kitu henteu. Bisa memang disakamarkeun ge bisa kan rucit. Piraku urang ayeuna kulem di dinya remeh di dinya. Punten kotoran tadi teh tai teh di dinya rarujit si ompol jeung sagala rupa mata dipernahkeun aya panto jamban aya panto ieu kinten-kinten kitu ceuk salat urang ge. Da urang mah nyata disapantokkeun hayang beunghar pada magrib. Hayang payu sawah pada magrib. Hayang payu jualan pada magrib. Hayang salaki soleh pada magrib. Magrib we tuluy ngadoana teh mata anak teh hideung. Si magrib disebut lagi. Aya di si magrib. Padahal cek Allah lamun anjeun hayang beunghar lain pada magrib ngadoana ba'da duha disebutna salat duha. Lamun anjeun hayang naik pangkat hayang luhur darajat lain ba'da magrib dakwah ke waktu penting ngaranna tahajud. Lamun anjeun butuh cai ti kami ulah pada magrib ngadoana tapi dakwah engke urang rek netepan salat istisqa. Lamun urang boga kabingung boga pilihan ieu kudu damel naon kudu usaha naon pan ku Allah dipaparin jalan pantokna teh lewat salat istisqa. Setiap salat gaduh fungsi masing-masing. Ulah sok diberakeun dina bada magrib sadayana. Tah kinten-kinten eta teh kirang sae. Mata ku urang wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tulung ka Allah teh ku sabar jeung ku pernahkeun salatna. Pernahkeun yuk nu hayang beunghar engke ngadoana tungguan waktu duha supaya sonok waktu duha teh dah hayang ngadoa hayang beunghar. Nu hayang naik pangkat, naik golongan, hayang naik derajat, jadi hati diomongkeun wae ku tatangga. Dagoan ke waktu penting rek tahajud supaya jadi jalma nu mulia. Nu bingung kudu kuliah ka mana, nu bingung kudu milih jodoh saha, nu bingung, ya bingung kudu usaha naon. Dagoan waktuna engke bakal aya salat ngaranna salat istikharah. Sehingga kabeh kapapai ku urang salat teh sabab naon loba pangabutuh urang, loba oge salat lain diungkulkeun dina salat maghrib. Nah, Ustaz masalah kitu lamun ngadoa dina bada maghrib wungkul nya teu naon sih. Ngana naonna. Lamun make wungkul mah ku eceut tapakuran kieu. Bisa teu kinten-kinten sakabeh barang ditambrukkeun di bumi teu dipantok-pantok bisa ngan riweuh. Nyimpen panci di tengah imah, nyimpen TV di tengah imah segala rupa. Nepi ka urang teh ngajahitan popoean oge disimpen teh di ruang tamu brukna kursi. Aya di dieu lamun anu sok ngajahitan popoean sok disimpen dina ruang tamu sok dina kursi. Pan kabeh orang di mah kitu. Ningan teh aya tamu riweuh. Assalamualaikum. Paket Rungkad City. Kitu. Cek di luar. Assalamualaikum, jangan dilebat. Waalaikumsalam, pasti disusul sakedap. Ngabot sakedap coba. Sabab manehna lompat ka ruang tamu, gancang nyabet kabeh baju nu aya dina kursi, brewet ku manehna copot kabeh.
Belesat ke kamar, simpen di kamar, balik deui bari heheh. Buka pantot teh, bari heheh bari ditahan. Waalaikumsalam. Aduh punten rada lamisa pamang aya wagelan. Padahal mah manehna ngamankeun popoean dina kursi. Si horeng si mana horeng kusabab rusuh kaliwat cangcut. Ustaz cenah 7 orang cangcut menyang 7 orang cangcut mendengaran barang. Dosa teu nyebut cangcut teh ceuk. Henteu lamun nyebut cangcut dosa kumaha tukang cangcut dagang cangcut. Lamun abdi teu meunang nyebutkeun cangcut eta tukang cangcut kumaha dagang cangcut. Ibu bararade Bu. Naon? Naon dari amang eta? Eta naon dijual? Dosa. Naon dari amang jual dosa? Cangcut. Setiap piraku nyebut cangcut wae teu meunang. Punten ari nyebutkeun anjing meunang teu? Meunang, asal ka anjing deui. Ulah sote jelema anu mulia anu suci disebut anjing teu meunang. Leres kitu teu? Ari ka anjing deui mah disebut anjing teu nanaon. Da memang ngaran anjing. Da we aya ngaliwat anjing cek urang teh. Anjing ka anjing. Dorakam teu? Teu. Da ka anjing. Nu dorakam mah tadi nu ngaliwat hareupeun imah Kang Ustad. Abdi keur dilalebot barudak ngaliwat sia anjing tadi nyawe mun sabaraha. Tah eta doraka. Piraku di kopea disebut anjing tira anjing di kopea. Ari ka anjing deui mah teu naon maneh lamun teu kuat hayang-hayang teh ngomong anjing teangan heula anjing mah. Kapanggih teh anjing geus hareupeun anjing kieu sia anjing. Anjing tapi anjing. Bapak sia anjing. Induk sia anjing. Adi sia anjing dasar anjing. 1000 kali nyebut anjing moal doraka asal ka ulah sok kolotot atuh Pak. Anjing kok. Ulah sote kanu di kopeah disebut anjing. Eta Pak silih rangkul tadi beureun marhaba geus disawet kitu nya. Anjing aing menang sautik cenah euy. Eta sia kita disalorban di karopeah nyebut udah anjing aja teu kenging. Lamun teu sekali dicatat barudak ye. Lamun anjing geus teu kuat-kuat teuing. Bibir teh geus wana mah atuh lah nyebut anjing, lumpat teangan anjing. Geus kapanggih anjingna paharep-harep jeung anjing. Tah, kumaneh bari wiridan anjing. Sing sebel. Ulah hareupeun jelema. Bawa kumaneh tasbih sugan 1000 kali nyebut anjing maneh. Ulah ka jalmi nyebutkeun anjing mah kudu ka da anjing nepi anjingeun mah atuh. Leres kitu? Catat orang dia. Barudakna tah khususna kade bageur lamun teu kuat hayang nyebutkeun anjing sakali deui aya nama gancang lumpat teangan anjing. Geus jadi ngabahas anjing atuh ieu teh. Tadi teh ngabahas naon tadi? Ulah? Oh, cangcut. Budak mah ingat teh kana cangcut. Oh bener. Kita kuring nyemut-nyemut naon. Sabudak nyebut cangcut dia. Mana yang menang hadiah? Jalan-jalan ke Bali. Benar aja, sini Allah pecuk lempang kan itu ke Bali. Apa jalan-jalan? Lempang kan itu tuh. Lempang ke Bali naik nih. Kayak diumrohkan ku akarnya ke tanah longsor. Oh ke tanah suci orangnya hayang. Ari barang dilieu poho cangcut tinggalin. Pan bingung ceu hareupeun tamu rek disebutkeun aduh punten ieu cangcut ka kantor moal mungkin. Akhirna kumaha sieun nu boga imah akhirna pasang wajah tanpa dosa boga harapan sugan ieu cangcut teu kacirieun ku tamu. Mangga cenah linggih. Untung tamuna teu luak liuk pan. Jolge kue diukna kursi. Kan apes cangcut kadiukan. Atuh ibu-ibu anu boga imah teh moal geunah diuk peperengkelan kitu kuperedayan. Kunaon geus saja? Kunaon? Kunaon? Cangcut. Meureun cangcut diukan manehna asa ngalapun. Ya teu naon pek wae nyimpen popoean di tengah imah di ruang tamu ngan bakal jadi urusan bakal jadi masalah.
Kempek wae cepet dina pada maghrib pek ngadoa kabeh. Ngan kira-kira lamun teu dipernah-pernahkeun bakal jadi masalah. Naon masalah? Lamun urang wungkul ngadoa pada maghrib berarti bakal tinggalin duha. Lamun wungkul urang ngadoa dina pada maghrib berarti urang bakal tinggalin tahajud. Tah kukituna urang sing diajar ayeuna jadi hamba Allah melalui peringatan Isra Mi'raj ieu urang belajar bagaimana ngaimetan kana salat-salat anu dipiwaran ku baginda Rasul, anu dicontohan ku baginda Rasul, jang nyumponan pangabutuh urang sewang. Insya titip bager bantuan si mamah salat duha, bantuan si mamah salat sunat. Insya Allah lamun dibantuan ku barudakna kieu salat sunatna, insya Allah segala rupi kahoyong kolot urang jeung urang bakal aya dina pangijabah Allah Subhanahu. Tos sajam euceut tos we heulanya bisi wengi teuing tos tabu 12 dasip kuring sabenerna upami ngaji Pak upami percanten paling sakedap sajam setengah lamun naik ka panggungna jam 10 kusabab naik panggungna jam 11 ieu mah bilih wengi teuing da tadi ge di Kang Ustad teh kaambi teu amanat kudu sabaraha jam ceramah teh aku sabab kitu atuh dina ieu saah cekap wae ti sim kuring sajam langkung 10 menit mudah-mudahan sing aya hikmah jeung paedahna najan aya senda gurau oge ulah diemut-emut heureuna kade eta mah heureuy mah supaya teu ngantuk supaya teu tunduk nu diemut-emut mah berarti tilu perkara hiji tadi Kangjeng Nabi di Isra Mi'raj teh kusabab sedih ternyata kesedih eta lamun aya dina predikat hamba Allah bakal gancang diganti ku kabunga. Nomor kedua tugas nu dilaksanakeun teh ternyata seueur lain hukul duhur asar maghrib isya subuh tapi oge jeung salat sunatna jang nyumponan pangabutuh urang sewang-sewangan. Doakeun ku ceuk sadayana ibu bapak mudah-mudahan ibu urang kali sing saroleh sadayana amin. Doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan anu nuju usaha anu nuju kasab sing parajeng sing barokah. Anu ngagabuk panyawat mudah-mudahan sing didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Baik panyawat lahir atanapi panyawat batin mudah-mudahan sing didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin walidayya. Sakitu nu kapihatur hapunten tina sagala kakirangan sareng kalapatanana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.